Hop, mang, hop. Hop. Ano mang? Kasih sila, kasih si. No. Nah, vlog deh. Nah, ada kencanaan tuh bisa dong. Kok ada ulah ke motor vlog. Nyawayana tak wayana tai. Bener kok. Wayana kudu punya cangkang meninjau itu bisa dong kok. Nah, mang, kadia mang. Kadia lah. Rek nah deui. Kadia bae. Ojek lain. Rek nah gitu. Ngojek gitu. Ngojek kada cuma gaya tur itu pangkalan ojek mah. Aya sudah ojek. Bukan ojek. Ganggu bae. Tuh, aya di situ ojek mah. Mang ojek mang. Ayo. Ke mana? Ke tempat wisata. Yuk. Asa dong. Ya. Ojek mang. Ayo. Ayo. Ke heula bagian acil heula. Bagian urang heula. Urang awas becil. Dia yang taning golongan jam 1 jam 2 ya kada. Tapi ayeuna geus lila tengah tik datang. Di mananya si Aa teh? Ih, nungguan teh di mana? Dah itu si Aa nama. Atas lami di dia. Ya lumayan nungguan nama dos. Ani jam 1 jam 2 waya kieu kayak kemodong. Tadi teh ojekna teh mogok. Oh. Motorna teh rek mangkah teh angkeng gitu. Ai kitu mogok di jalan. Baru di dia malah babatur ruang pindah diukna di ditu tuh nu sepi lah. Iya, panas ongko di Oh, dia. iya. Putih teh mah jeung di ala euy geus karolot tuh jiga nama.
banyak. Tuh ambil sepi. Bisa Oh, obat batur. Ini sila dugtong gitu. Aduh. Aku maha orang teh teh. Selingkuh tegas lila. Aing teh hayang dikawin bisi geureuneuh manten. Nyata na kusa. Nya aing doge teh ngarasa. Ngarasa aing mah. Kumaha ke dai. Hayang dikawin. Dai usan nu selingkuh mah moal bisa ngawin. Ya terus kumaha? Nya ayeuna mah dikumahakeun nu nya urang saeunkeun bae kanu diluhur. Hayang teuing ngasaan ge henteu ari geus reuneuh bikeun ka aing. Padu bae ari ngomong teh. Kedeleh heula. Aya sadu di luhur teh teh we jelema. Tuh hayang teuing. Urang teh we jelema. Kalanaon, Mang? Yo, ongko bae bobogohan mah. Ayo di mah. Urang teh we diluhur. Anak abang ngomong teh serahkeun di luhur, serahkeun di luhur. Di luhur teh jelema nu tetangka. Serahkeun di luhur. Ada nu naon iseng kan. Aduh bener. Asa sawawu yeuh. Nya lalakina nya awewena ge. Tata nu lalakina boga rubiah. Tetangga desa teh. Awewena komo tetangga blok boga salaki udah keur ngantrong salakina teh. Dipoto ku aing bejakeun ka salakina keur salingkuh teh baling ge teh. Salakina teh datang-datang sing geus lila. Awas teuing maneh. Disampeurkeun ku aing. Keur bukti aya ayeuna marek bobodo kumaha maneh. Ayo sia kenaraha. Di tadi dideulekeun bae teh. Maneh boga rubiah, maneh boga salaki. Yang kitu ada kenana ieu make Enggak, dibejakeun. Tuh, bisnis Pak, ulain nana. bisnis naon lah urang lembur boli sumpas nas bisnis teh. Bejakeun koin ka salaki maneh. Tak karubiah maneh mah teh nyaho aing rubiah maneh. Ulah kitu sih Pak. Ulah kitu naonna aing mah bukti aya. So, Hadir ngobrol teh. so ngomong naon? Da ieu mah ngobrol biasa ya Pak, teu teh nanaha teh wayahna Pak. Naon ieu teh? Padu teh naon ieu na? Mulut teh Pak. Padu bae teh. Bejakeun pisan ku aing teh. Udah dibejakeun sih. Nah, Wayahna aneh deui. bejakeunnya. Bejakeun koin ka salaki maneh keur usaha ngadon kitipuanan. Salaki aing teh geus puluhan tahun teh datang-datang. Oh, udah kerusaha dari sekeman datang. Geus aya nama ulang teh gandeng. Naon ulah gandeng teh. Sore banget emang ka dibere ulah gandengnya. Teu hayang teuing aing mah emang gua cowok apaan? Sorry ya.